tong sok sombong dangaran aja lemak mah muasalilana di luhur lamun temurag sorangan pasti bakal dituar batur bener teh baladageun. Halo Kardun, gimana? Kalau kakak ayo we ulin, biar aku aing kudu dibabekeun ka kebon warumah meh nyangsang. Lain naon, ayo urang keur balaja daging. Ngaranna ge saur mimiti, yeuh, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, dangaranna ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Kitu yeuh, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung dog. Kan kita fusul mah bujur. Sok buru balik. Maneh hayang ngahancurkeun mental aing jeung harga diri aing. Maneh pohoknya bahwa aing dikulilingan ku jelema munafik bermuka dua cigah maneh baladageun. Ku teu boga salaki mah urang mah moal lemah. Coba lamun teu boga maneh hirup bingung, sirah muter, otak lieur, boga jantung hiji ge asa rek coplok. Emang maneh moal dibawa pae, tapi lamun eueuh maneh hirup kurang asa pae baladageun. Kardun, aing dek nanya nya ka maneh. Aing lieur ku omongan batur ceuli nepikeun ka ngajeuwid ngahiang panas. Make jeung ngomong ka batur geus teh sajalan lah, geus sajalur lah. Boga pangajikan cerewet mata duitan. Ngomong atuh langsung ka urang, lain ka ngabaeudan urang. Emangna urang patung punceling nu aya di Ciwidey nu teu bisa ngomong. Make jeung ngomong sagala deuk ngusir urang. Samemeh aing diusir maneh ku aing nu diusir balik. Baladageun. Ingat lur, sing getol neangan duitna, sing sumanget usahana, mun henteu kerja keras, mun henteu berjuang ku sorangan, moal aya nu paduli, karasapan teu boga nanaon mah loba nu ngahina. Bener teh, baladageun. Miskin kieu ge aing mah pernah nulungan maneh di saat maneh hirup balangsa. Jelema balaga kos maneh moal inget kana kahadean aing. Bener teh, baladageun. Kardun, aing dek nanya nya ka maneh. Aing lieur ku omongan batur ceuli nepikeun ka ngajeuwid ngahiang panas. Make jeung ngomong ka batur geus teh sajalan lah, geus sajalur lah. Boga pangajikan cerewet mata duitan. Ngomong atuh langsung ka urang, lain ka ngabaeudan urang. Emangna urang patung punceling nu aya di Ciwidey nu teu bisa ngomong. Make jeung ngomong sagala deuk ngusir urang. Samemeh aing diusir maneh ku aing nu diusir balik. Baladageun. Kumaha guys? Resepnya nyen video, lip-sync, joget-joget, live, matakna, ari hirup pula sok pe obok, nya dipoyok, nya dilebok, tungtungna ka oyok, hakan taku sia, baladageun. Cek, tadi teh nu ngomen cenanya, ece mah ngomongna kasar. Atuh sangirana hayang lemes mah aya, we atuh ku sia. Kata-katanya tuh cek. Mending kena hirup babaladagan tapi boga perasaan daripada sia sopan tapi kalakuan ciga setan. Baladageun. Ieu bau-bau manusia kieu. Datang deui ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari teh geningan dukun oge ngajawab salam nah ai salah kitu ngajawab salam anjir gede amat oge geuning eta dukun teh goblok. Bah abi teh lieur ieu teh loba tingu nagih ku Bang Emo memang ningungkeun atuh ulang nagih nya pantes sia mah lieur oge ti Senin nepi ka Sabtu dieusi kabeh. Sia mah ari nginjung hayang ari mayar momol. Aya dong, coy. Tutup lawang si kotak. Liur. Kuriling, liur. Tabang keriling kukulilingan. Sia mah. Ukun lintuh, penyakit matu. Paham, Bah? Sukses. Aing mere ilmu ka sia. Lamun aya di imah sia nyumput, mun aya nu ngageroan ulah nembalan. Omat sia eta anu betuna. Oh, geus beak deui kita promosi.
Kayak geringan kudu boleh dikasih lagi nomor ieu mah. A few moments later. Udah ke mana, Cek? Eta ce dek melihat token listrik kasih nur terus beak angguran. Ayo ah. Ayo kita make mata. Nur. Nur. Naon, Cek? Iya, dek beli token listrik 20.000. Itu nu diimah geus ukukan. Ya nomorna. Kala atunya tuan heula. Ya. Mana duitna? Poho tuliskeun heula we atuh. Balik lamun sakira dek aya mah atuh sok ngomong meuli. Balik pisan. Bos Cia meuli token teh? Meuli nu sabaraha? Wow. Ah, Cek, meuli 20.000 we, murah. Nu 20.000. Yeuh, gede kene jajan budak urang atuh jeung meuli token listrik di dinya mah. Ah, si Oco mah. Asa heran, tumben gaya. Ah, iya, Cek, geus mandi. Bahaya tuh gaya seutik mah. Heeh, ieu keun wae nya meh teu katingali ting balangsa. Suka dukana tukang warung. Boro arah sukana ieu kalobana duka hayang nyaho. Ieu. Ari meuli kalatur, ari ngayuk ka urang. Ai keur loba duit datang ka supermarket, ai teu boga duit datang ka teun urang. Jeung loba nu ngabanding-bandingkeun harga, geseh 500 perak ge ngacleng ka teun batur. Ari milihan loba, ari meuli saeutik. Ibu-ibu ayeuna mah milihan hungkul, ai meuli henteu. Aya ibu-ibu nu pika sabeleuna hayang nyaho. Dina waktu lebaran, meuli tara ai tepol minta THR ka urang. Yang sabar ya tukang warung, salam satu profesi beragam. Otak ngajak libur, awak ngajak di kasur, cuaca nitah tidur, sedengkeun isi dompet ngajak tempur. Mah tulus aing mah deuk sarete ieu. Paladageun. Lalaki mah moal nyarita, tiba-tiba boga pamajikan 2. Emang bener, lalaki mah yeuh moal nyarita, tapi cintana di mana-mana. Tempo di telepon ku pamajikan majarkeun eueuh sinyal. Padahal mah keur di pamajikan nomor kadua. Peledageun. Hirup di kampung mah kudu kandel ceuli. Hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot. Bener teu. Peledageun. Ngaranna ge randa zaman ayeuna sia teh beda. Buuk diencet, alis digambar, bibir ditambal, kuntu dipager. Eta beungeut atuh proyek. Bener teu. Peledageun. Ulah mentang-mentang hirup di luhur. Sangeunahna kanu cicing di handap. Wani nincak, ngahina, ngarendahkeun. Ingat, dunia mah berputar. Moal salilana maneh hirup di luhur, moal salilana maneh hirup bagja, loba harta jeung banda. Kege bakal aya labuhna, bakal ngarasa kumaha nyerina cicing di handap. Peledageun. Keur emak-emak anu dibere duitna saeutik, ya bade titah nyirit. Antepkeun montong dicopot duit mah. Angguran mah bawa ka warung. Beulikeun kana obat nyeri sirah jeung tempel koyo. Ameh nyahueun salaki yen ngatur duit teh lieur. Bener teu. Peledageun. Dengekeun sia ontohon. Pan ku aing geus dibejaan sia ari milih awewe sia teh ulah anu geulis. Percuma sia geulis ge ari alewoh mah. Ayeuna geulis. Bos asbak wadah hiji ari batangna loba sia mah cus ka dieu, cos ka dieu. Ah paduli we geulis. Pilih mah ye nu biasa-biasa we. Anu masih kene ngariut. Mun bisa mah anu masih kene balem. Percuma geulis ge si ari alewoh mah ye balewoh. Da moal diarah geulisna. Dan yang pamajikan mah anu alus mah nu piinungeun. Bener teu. Peledageun.
sok aya paribasa lamun urang bager ka batur, batur ge bakal bager ka urang. Teu percaya aing mah zaman ayeuna mah. Waduh, pokona mah zaman ayeuna mah anak mulang tarima. Kalakah mah ulang caduk. Pokona mah waduh aing mah percaya marulang caduk ieu. Ari ngomong ka batur dulur. Ari ngomong ka batur turunan. Yes. Waduh, ieu mana dulur, mana turunan ieu, mana saudara teh ieu. Tempo lebaran mah unggah-unggah acan, bari jam satahun sakali. Boro arah nganggap dulur ieu, aya nu kitu mah. Nganggap batur we. Oke we tempo nganggap dulur na teh lamun hajat ngawinkeun, lamun nyunatan sia kakara ngondang nganggap dulur. Ngomong gering mah ieu ngabejaan hayang diberek amplop. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dieuweuhkeun manu hejo, bora dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneu turung. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu meureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Lah, beuki sangsara we, euy. Kalau arah ayeuna gas diganti kuno gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Dengekeun Asia ontohot. Lamun hayang neuleu sifat awewe Asia deuleu we warna kutangna Asia nu dipake. Lamun warna beureum berarti wanian. Asia lamun warna biru berarti otakna ambisius. Lamun warna koneng berarti cerewet. Komo lamun make warna hideung mah Asia montong daek. Kadaul eta teh. Usabab mumuhnya seuh jadi hoream kateuleuk kotor. Kitu Asia aduh bener teh. Peledageun. Montong sok ngaku jago. Ari sakirana masih keneh wani di kandang mah. Bagong. Heran aing mah ku jelema kitu nya. Eta pikirana make jeung mikiran hirup batur. Nguruskeun hirup batur. Dari aing mah sudi. Uruskeun hirup sorangan, mikiran ka susah sorangan ge. Aing mah geus leunang. Nah, ieu betra rajin gitu uruskeun hirup batur. Mikiran hirup batur. Lieur nya. Bet anu lieur we ngalaloba paramek. Ieu mah ngahaja dibake mikiran hirup batur. Areueuh ada. Zaman ayeuna mah lobakeun mah duit. Lamun loba duit bakal loba nu ngahargaan. Lamun loba jasa hungkul cang tangtu aya nu ngahargaan. Bener teu peledageun. Dengekeun besti. Di lembur aing mah selain boga ilmu buat baeut teu pararuguh, sok aya ilmu deui anu nuding tanpa bukti, jeung nginjem tara daek pulangkeun deui. Bener teu paledageun.